Alhamdulillahirabbil alamin. Dugi kana acara inti siraman rohani runtuyan saur piwuruk ranggeyan patwa piwejang tasyakur walimatul arus anu bade disanggakeun ku kersana Dr. Andes Kiai Haji Abdul Rahim pimpinan Pondok Pesantren Nurul Iman ti Ciawi Gebang. Kamantena waktos sinar tempat disanggakeun diteraskeun kana doa sebagai penutup tina ieu acara. Ti simkuring atas nami pangatur waktu pangjajab acara neda sihapunten anu saageng-agengna tangtos seueur kahilapan kalepatan dina nyandak ieu acara. Akhirul kalam wal afu minkum wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallu ala Muhammad. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sigala leles teh Bu. Nanggiring jawab salam muga-muga hutangna kebayaran kabeh. Kaciri boga hutang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahillazi allafa baina qulubina bil imani wal islam. Asyhadu an la ilaha illallahul malikul allam. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu khairul anam. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammadin sayyidil arabi wal azam wa ala alihi wa sahbihi ajma'in ila akhiriz zaman amma ba'du. Qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ankihul ayyama minkum was-salihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara yughnihimullahu min fadlihi wallahu wasi'un alim. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam tazawwajun nisaa fa innahunna ya'tina bil mal. Al-ayah wal hadis wallahu a'lamu bi muradihima. Pangrasa Bapak Didin kali Ibu Hyati tehilap kedua mempelai Ananda Mia, Ananda Dadan Badrudin sakula wargi salaku saibul hajat anu kusim kuring dipihormat al mukarramun al ulama para kiai para jengan sahabat-sahabat sim kuring dulu-dulu sim kuring pangrasa Bapak Kiai Jajang sahabat sim kuring pasepuhan pakai Afifuddin pakai Haji Abbas alhamdulillah tiasa hadir terus lami tepanak jeung sim kuring apa panjang umur alhamdulillah awet ngorak katingali tambah bodas bae tapi huluna sadayana para kiai hapunten moal tiasa dapetan hiji-hiji geus peuting ieu teh sadayana kusim kuring dipihormat pangarasa Bapak Kuwu salaku kepala desa oge sadaya aparat nu hadir di tempat anu senantiasa ngurus rakyat anu kusim kuring dipihormat para kasepuhan tokoh masyarakat anu kusim kuring dipihormat para bapak miwa para ibu hadirin hadirat dulur muslimin muslimat anu kusim kuring dipihormat sadayana hamba-hamba Allah anu sami mulia. Puji syukur urang panjatkeun ka Allah Subhanahu wa taala kitu pakuwa. Alhamdulillahirabbil alamin. Kukudrat iradatna Allah Subhanahu wa taala. Urang sadaya tiasa riung mungpulung silatu rohmi ulah rohim dina raraga idhalu surur kasahibul hajat khusus doa kanggo kedua mempelai anu parantos di istrenan tadi enjing alhamdulillah sakaligus
anu bade ngawitan ngambah bahtera rumah tangga. Mudah-mudahan ku hadirna urang sadaya janten dedel doa keur anjeunna duaan rumah tanggana keng predikat sakinah mawaddah warahmah. Salawat salam mugi tetap dugikeun ka junjungan alam panutan urang sadaya Nabiullah akhir zaman Muhammad sallallahu alaihi wasallam ka kulawargina para sahabatna tabiin tabiatna oge ka sadaya ummatna khususna ka urang sadaya anu selalu berusaha taat ngalaksanakeun ajaranana. Mudah-mudahan diangkeun janten ummatna anu diagendakeun keing syafaat jaga di yaumil kiamat. Amin ya rabbal alamin. Aminan lu diaminan mohon bing ka surga. Hoyong ka surga henteu. Duh hoyong ka surga. Mudah-mudahan riungan urang sadaya ayeuna kenging ridho rahmat kalayan berkah ti Allah Subhanahu wa taala. Amin gitu. Sok ngaminan bae nya. Mirengkeun aminan gitu. Ibu bapak hadirin hadirat anu kusim kuring dipihormat satu ajan sim kuring adugikeun materi hayu sarangan heula maos 2 kalimat syahadat sareng istighfar tiluihan. Bismillahirrahmanirrahim. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Astaghfirullahalazim. 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 Alladzi la ilaha illa huwal hayyul qayyum wa atubu ilaih. Milari anugerah ku jalan nikah. Cep dadan anandani miha ka mana pangantena ieu teh? Tos hees. Anjeun duaan parantos di istrina jadi panganteh bade ngawitan ngabah bahta rumah tangga. Didoakeun ku sarerea mudah-mudahan rumah tanggana keing sakinah mawaddah warahmah. Ta eta doa bisa diaminan mudah-mudahan ku diaminan terwujud cita-citana. Tapi anu langkung utama berjuang dina rumah tanggana. Allah Subhanahu wa taala miwarang ke hamba-hambana supaya nikah dipiwarang nikah bari jeung aya jaminan keur jalmi anu nikah. Maka tong khawatir teuing di mana jalma tos usia dugi kana usia waktuna nikah usia nikah tong hariwang teuing ku urusan rezeki anu kadang-kadang dijadikan batasan ukuran nikah. Ulah waka kawin can boga pagawean padahal umur geus 70 tahun. Erek iraha kawin hanya. Padahal pare ge lamun geus 3 bulan sok keureuneuh. Eta 2 bulan suganya. Kitu. Tatangkalan ge sarua lamun geus waktuna buahan pasti buahan. Sakomo jalma makhluk anu pangmulia-muliana. Nu ditambal ku Gusti Allah makhluk nu pangmulia-muliana manu atuh ulah suasia itu manusia. Manusia. Saru Gusti Allah, Allahul ladzi khalaqakum summa rajaqakum summa yumitukum summa yuhyikum. Ini jaminan Allah. Sok aya geuning jalminya anu ngarasa hariwang jeung khawatir mau rumah tangga kadang malah jadi lamunan, jadi kapusing, jadi kendala. Kumaha teuing anjeun teh rumah tangga can boga usaha. Pengalaman ku sim kuring ieu kiainya, rata-rata sim kuring ek nikah can bisa ngala duit saperake. Tapi dan nepi ka ayeuna madang kuring alhamdulillah. Teu pernah bisa ngala duit saperake can bisa ngala duit. Niatna karena Allah. Insya Allah lamun niatna karena Allah niatna rek ibadah ada jaminan Allah sakumaha Allah nyaur bahwa Allah nyiptakeun
manusia Allahul ladzi khalaqakum Allah nyiptakeun aranjeun summa razaqakum tuluy Allah ngarizkian aranjeun ngarizkian aranjeun ngan kondisi rezekina kieu keur di alam rahim bae geus diciptakeun ku Gusti Allah urang teh di alam rahim apal alam rahim lain rohim alam rahim tak di alam rahim teh jalmi teh dirizkian Gusti Allah di mana geus diciptakeun ku Gusti Allah dibentuk ku Gusti Allah ternyata di alam rahim lagi tos dirizkian leres cik di alam rahim urang ada harnaon teu apal tapi dah hirup dirizkian ku Gusti Allah ta rezeki keur di alam rahim urang teu terang-terang ku Allah dirizkian pas lahir ke alam dunia rezekina beda deui rezekina beda deui kumaha rezekina tadi alam dunia mah mana Allah ngabejaan ketika jalmi ku Allah dipiwarang wa ankihul ayyama minkum wassalihina min ibadikum wa imaikum iyakunu fuqara ayughnihimullahu min fadli wallahu wasi'un alim wankihu jeung segera tikahkeun kawinkeun tikahkeun bahasa luhur mah kawinkeun tikahkeun saha al ayyama minkum pamegat atanapi istri al ayyama teh bujang-bujang atawa istri nu can nikah nu lajang sok geura kawinkeun min ibadikum ti hamba-hamba aranjeun wa imaikum jeung hamba-hamba perempuan anjeun iyakunu fuqara lamun kondisina fakir teu gaduh kitu nya kondisina fakir tegaduh yughnihimullah Allah bakal nyukupan tuh ku jalan nikah itu jadi ku jalan nikah di mana kondisina fakir nu sok dipake khawatir nepikeun ka indung bapana di mana palebah rek ngajodokeun putra putrina kan sok aya nu rada pipilueun jodona seuting bae kapirang ti tangga sabelahna baruk maneh bogoh ka anak jamaah eta dah ade mah ulah pan eta jamaah teu boga kitu ayeuna rasa khawatir seperti itu pada mah teu boga sate kolotna boting ke anak nama beunghar pan loba buktina kolotna mah teu boga mobil anak nama bogaeun leres atawa sabalikna miskin sate kolotna atau beunghar sate kolotna boleh jadi anak nama teu boga bisa jadi gitu makanya ketika orang sudah dugi kana jodona jalmi kana jodona hakikina jodoh ti Gusti Allah tinggal kumaha jodona nuti Gusti Allah teh sok barengan kumaha saur nu ngajodohkeun anak gitu. Di kadang seueur jalma anu nikah perintah ke Allah, dirina ciptakeun ku Gusti Allah, tapi ka Gusti Allah na jauh, ari kahayang gede pisan, teu pira kadang-kadangnya. Aya jalmi salametan, bener salametan. Terus dina salametan kahayangna gede pisan. Aya jalmi kadang ibadah mah teu sabaraha, tapi pamentana ka Gusti Allah merebet. Kadang aya jalmi teu sabaraha merena mah sedekah teu sabaraha menta didoakeunna sababaraha kadang geus kitu tahu teh kana yughnihimullahu min fadli jadi Allah bakal nyukupkeun yugni teh nyugihkeun atau nyukupkeun kunaon nyugihkeunana nyukupkeunana min fadli tina anugerah Allah Subhanahu wa taala. Jadi Allah teh yakin gaduh anugerah. Allah nu bener-bener gaduh anugerah. Innallaha ladzu fadlin 'alan nas walakinna aktsarun nasi la yaskurun. Innallaha sayana Gusti Allah ladzu yakin nu boga, nu gaduh, ladzu sungguh yang punya, yakin anu gaduh fadlin anugerah. Kulanta Allah anu gaduh anugerahna urangna tinggal mau usaha bagaimana caranya supaya dapat anugerah Allah Subhanahu wa taala. Sok daek pelakeun ari boleh kage diboledan gitu kan. Sok daek pelakeun naon we hayangna? Pelakeun tangkal buah kage dibuahan ku Gusti Allah. Da Allah nu gaduh padina Gusti Allah. Kade urang teh di alam dunia ya. Aya anu bisa nyieun ketemling gepe nya comro kade bisa sote nyieun ketemling jeung comro ada nyieun sapeuna mah teu bisa eta anugerah ti Gusti Allah nu urang kedah diusahakeun
Lazu fadlin ala nas saru Gusti Allah walakinna aksaron nasi la yaskurun, tapi lobana manusia teu pandai syukur ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Ketika Allah nyebatkeun yughnihimullahu min fadli, ya anugerah Allah anu ku urang kedah dipilarian, satu diantarana ku jalan nikah, orang nikah akan dianugerahi oleh Allah Subhanahu wa taala. Ngan kanu masihan anugerahna ulah jauh gitu kan. Ulah jauh. Da Allah nu ngaduh anugerahna. Makana dina rumah tangga sing dareukeut ka Gusti Allah, deukeutan anu gaduh anugerahna anu ladu fadlina ku cara naon? Ku cara taat laksanakeun parentahna tebihan laranganna, sing taat ka Allah taat ka Rasulna, yakin dina eta kataatan teh ada anugerah atau fadilah ti Gusti Allah. Daek salat fardu duhur padilahna anu, salat fardu asar anu padilahna, salat maghrib, salat isya kabeh salat aya padilahna, termasuk salat sunahna aya padilahna, sunah nu masing-masing sunah aya padilahna, termasuk dugikeun ka sunah salat duhana dah padilahna hayang babari rezekina kan gitu, aya padilahna masing-masing. Maka aku daek ibadah ke Gusti Allah Subhanahu wa taala, di balik ibadah berbagai anugerah ku Allah bakal diberikan ke orang. Makanya sok aya duki anjeun keur usaha supaya babari usahana ka daek salat duha. Babari rezekina ka daek salat duha. Akhirna daek salat duha, usolli sunat duha li payu warungku. Usolli sunat duha li payu tokoku ujungna. Jadi salat duhana hayang payu warungna, hayang payu tokona. Padahal masuk salat duha karena Allah. Nanti di balik salat itu ada anugerah ti Gusti Allah, ada fadilah ti Gusti Allah. Setiap amalan ada fadilahnya. Teu kudu tebih-tebih karek fadilah istighfar bae cek Kanjeng Rasul. Aksiru minal istighfar. Paman aksara minhu ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hamin farrojan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Karek kumaca istighfar. Carana kumaha istighfarna sina loba. Ulah 3 kali enggeus. Pan sok salat istighfar 3 kali enggeus. Nabi miwarana kaloba. Aksiru minal istighfar. Sok lobakeun maraca istighfar, sing loba maca istighfarna. Faman aksara minhu sajalma anu leuwih loba maca istighfarna ja'alallahu lahu min kulli ghammin wa hammin farrojan. Tina saban-saban kabingung, kasusah, karuwet, kegalau, naon bae nu matak rieuet, maka ku Allah bakal dipiceunan dibirejaran keluar ku Gusti Allah. Ku loba istighfar, naon artina? Fadilah tina istighfar bage subhanallah. Bahkan wa razaqahu min haitsu la yahtasib. Bakal dipasihan rezeki tanpa diduga-duga. Terus ina rumah tangga ananda mia ananda dadan hindari perbuatan-perbuatan dosa antara suami dan istri dan seterusnya. Sebab naon? Teu sadar jalmi ke rumah tangga kadang pasaya akhirna tina pasaya nimbulkeun dosa. Istri dosa kanu jadi suami, suami dosa kanu jadi istri, kahade kedah dijaga. Naon margina? Nah, Rasul kantos nyaur, wa innar rajula la yuhramur rizqa bidzanbi yusibuh. Dan bahwasanya seseorang terhalang rezekinya karena dosa yang menimpanya. Seseorang terhalang rezekinya karena dosa yang menimpanya. Makanya hati-hati dalam rumah tangga. Ulah dogikeun palebah tanpa terasa istrina dosa kanu jadi suami atau suami dosa kanu jadi istrina sehingga rezekinya terhalang. Dia kedah diwaspadai. Tekaraos kadang-kadang istrina dosa kanu jadi suami karena naon? Kurang baktina jeung sajabina. Sabalikna carogena pamagetna kurang tanggung jawab kanu jadi istrina beh dituna ka anak-anakna, timbullah dosa. Sehingga rezeki semakin sulit. Karena apa? Dosanya semakin banyak. Maka hindari dalam rumah tangga perbuatan-perbuatan dosa. Itu yang intern untuk istrinya dan suaminya. Can kata tangga. Kadang-kadang teka rasa kata tangga dulak delek. Osok dulak delek kata tangga. Bising tara mah peureum bae sugan.
Kadang-kadang kata tetangga hewa tuh para roguh pedah tetangga tas nganjuk motor tas meuli motor gege kakabehan nya nyaho teu eta si eta tas nganjuk motor aing mah nyaho nang anjuk teh. Batur nu nganjuk dewek nu geger. Dewek nu gandeng. Sampai tetangga boga cowet beulah nyaho urusan tinggal tetangga sebelah. Ya Allah. Kadang teu karasa dosa ka tetangga. Tetangga boga pangaboga dewekna kalah sewot, tetangga barang beli kalah gering. Keur gering dibawa pisan ka rumah. Sakit di rumah sakit keur diimpus ngadenge di tetangga sabeulahna meuli mobil paeh bisa di sana sakit mana buang sifat hasudna hikduna tomakna dibuang jauh-jauh sebab itu perbuatan-perbuatan dosa yang akan menghalangi rezeki mana sok aya nu kieu aing rezeki hese-hese teuing nah deui hirup teh kieu teuing nah deui nah atuh ngaca coba ngaca bari kieu teh kuring teh teh jamata lain gitu bising sok hewa ka tetangga sabeula lain jama teh atau anggot tetangga 4 belah di hewaan kabeh pelenyan pelenyu nah deui meureun pedah teu kondangan meureun sok aya punten-punten aya jalmi teh surah seuri dukat deukeut ek naha iprak teh ek nganjuk ek ngahutang atuh tulungan heula 5 juta bae iprak teh dibere seurina leungit isukan pajeung teu nanya deui pedah teh dibere ngahutang atuh tah kusaha ngahutang walaupun ngahutang ngomong heula nah teh mungkin hanjakal tah moal gitu serba hese dibere ngahutang ditagih paleba ditagih kalah sewot deui kondangan ku kondangan apa lebah teu kondangan isukan pajeung pagabrug teu nanya deui tah kusaha ngondang atuh ai erek kitu mah kada hindari perbuatan tidak terasa kadang seperti itu akhirnya apa rezeki terhalang. Naudzubillah. Kadang-kadang tak sadar seperti itu. Rezeki asahara reseti. Padahal Allah teladu padlin ku istighfar baege. Rezeki akan dimudahkan oleh Allah. Kasratul istighfar tajlibur rizqo. Loba istighfar narik-narik kana rezeki. Itu istighfar. So keweh ti dia kalau loba istighfar. Istighfar na 1000 balik. Ulah 3 balik enggeus. Bari istighfar diingat karena dosa astagfirullahaladzim kamari kuring terudak balik kata tetangga sabelah astagfirullahaladzim kamari ujug-ujug sewa tetangga beli sendal 2 astagfirullahaladzim gitu jadi ingat karena dosa yang dihampur Gusti Allah gitu. Pak Kiai itu aya jalmi salat getara ibadah getara tapi duit nang aya nu kitu nya loba lah malah sok dibilang hebat euy sukses tersangka jadi jama usahana maju sagalana aya Allah tersangka kuring mah apal jama eta teh leutik nama lehoan kadang-kadang dianggap sukses hebat eta jalmi kade Kanjeng Rasul kantos nyaur idza ra'aita Allah taala yu'til abda minad dunya ma yuhibbu wa huwa muqimun ala ma'asi fa inna ma zalika minhu istidraj lamun anjeun ningali Allah taala merek ka hambana tentang dunia di pikahayangna hayang imah megah laksana mobil mewah laksana duit ngayah laksana sagalana laksana cacan bihuna apa laksana teh sagala dianu Gusti Allah dibere ku Gusti Allah hayang naon sok diangson wa huwa muqimun ala ma'asi padahal jalmana sedang maksiat cek Nabi teh fa inna mazalika minhu istidraj nu kitu rezekina jebakan istidraj cek bahasa lembur mah disungkun bahasa Inggris nama dijejelan tuh jadi orang umat Islam ulah kabita ku rezeki jalma teu ibadah ulah kabita ku rezeki jalma teu ibadah insyaallah sabab ari dosa teh tadi diantaranya ngahalangan rezeki diridhoan ku Gusti Allah sanes istidraj secara mikro keluarga diri pribadi keluarga makro sampai negara bisa hancur kurantaran warganya penduduknya berbuat dosa lihat di kurun-kurun Nabi terdahulu wa kam ahlaknal quruna min ba'di nuhin wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira
Kuring ngaji pamijahan rada sering ya. Ayeuna teh judulna nu ieu nya. Sing pebentrok. Gusti Allah, wa kam akhlaqna minal quruni, berapa banyak dari kurun-kurun setelah zaman Nabi Nuh alaihissalam kami hancurkan, kata Allah. Dihancurkan Gusti Allah. Wa kafa bi rabbika bi dzunubi ibadihi khabiran basira. Cukup Allah memperhatikan dosa hamba-hambanya. Jadi perbuatan dosa itu bukan hanya merusak untuk negara, desa bisa rusak lantaran warganya berbuat dosa. Maka tong cicingeun aya nu berdosa teh. Tugas kita amar ma'ruf nahi munkar. Tapi perbuatan dosa. Bahkan dina ayat lain Allah ngabejaan. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum lamma zalamu wa ja'atuhum rusuluhum bil bayyinat wa ma kanu liyu'minu kadzalika najzil qaumal mujrimin. Walaqad ahlaknal quruna min qablikum, dan sungguh telah kami hancurkan, kata Allah. Ahlakna, kami hancurkan. Mana yang hancurkan? Kurun zaman Nabi ke Nabi. Min qablikum, sebelum kalian umat Muhammad dulu dihancurkan oleh kami, kata Allah. Kenapa? Lamma zalamu, ketika mereka berbuat zalim. Zalim ya karena kekafiran, kemunafikan, kefasikan, perbuatan-perbuatan dosa. Akhirnya dihancurkan kehidupan. Lamma zalamu, ketika mereka zalim. Makanya hati-hati. Sebentar lagi kita akan pesta pemilu ya. Hati-hati milih-milih jalmi itu. Sebab prinsip orang tuh lamun prinsip jalma iman jeung jalma Islam jeung jalma kafir pasti beda. Prinsip jalma ahli taat jeung ahli maksiat pasti beda. Lamun aya hiji jalma rumah tangga umpamana suamina ahli maksiat, istrina ahli taat, budakna rek ditikahkeun terus musyawarah, urang hiburanna naon. Cek ahli maksiat mah aing hayang jaipong dangdut, pikiranna beda. Tapi cek ahli taat aing mah hayang pangajian manggil parohim, kan gitu. Lain promosi lain. Abdi mah hayang pangaosan, beda pola pikir. Nah, maka bahayanya lamun jalan milih pemimpin yang kira-kira pola pikirna pidosaeun walulu. Waduh, bahaya negara, bukan mengandalkan kemajuan fisiknya saja. Gedung-gedung tinggi mencakar langit, troet-troet. Dianggapnya hebat ya Allah, maju. Nyaris menghiasi segala negeri. Wah, ngerasa hebat. Padahal sehebat apapun ketika Allah tidak ridho, ketika Allah bendu, ketika Allah murka, dalam sekejap bisa dihancurkan. Betul. Datang bae cai saimah panting Allahok. Sok geura teknologi sakumaha canggihna, datang cai saluhur imah ting Allahok. Aduh, imah rubuh palid. Aduh, sendal angot paralid. Tidak berdaya manusia, dikerahkan ku mata berdaya. Makanya Masya Allah, aun jalmi aina ngandalkeun cuma fisik dengan pola pikir, tanpa mengandalkan iman, tanpa mengandalkan takwa, tanpa mengamalkan amal soleh, dalam sekejap kehidupan akan dihancurkan oleh Allah. Ini yang perlu kita bela sekarang. Karena cari orang-orang yang taat sama jamaah ibadah. Biar rahmat Allah turun. Bukankah Allah telah menjanjikan walau anna ahlal qura amanu wattaqau la fatahna alaihim barakatim minas samai wal ardh. Kalau saja penduduk negeri beriman, bertakwa, kata Allah, yakin kami akan membukakan keberkahan dari langit dan dari bumi. Sugih kabeh jamu mentarakon. Insyaallah. Percaya tuh Gusti Allah beunghar. Percaya henteu? Insyaallah beungharna Gusti Allah. Lamun Gusti Allah teh beunghar mah ieu jama sa Indonesia bage teu marlak pare ieu tapi maradang unggal poe. Pakawa di dia sabaraha warga poho deui 3.000 nya. Lebah 3.000 dahar saurang setengah kilo sampai kudu 1,5 ton.
mun sabulan 45 ton tindi nyarawah gitu tapi baru gabeas kabeh alhamdulillah Allahna beungar can di Ciawi aya 5.000 leuwih 6.000 ayeuna kudu madang kabeh unggal poe merlak parete tapi baru gabeas di imah Gusti Allah teh beunghar inget baheula keur zaman buhun hayang buah bage kudu hudang jam 4 mulung isuk-isuk mawa ancor kalau mulung eueuh pisan nyamos bae sama kapiheulaan geus kapiheulaan teh kumaha isukan mah ke jam 3 aing mulungna jam 3 teh eueuh deui bae ek nangklek na tangkalna hayang buah bae harese baheula mah kiai beneran teh ya Allah harese hayang buah bae ge padahal Gusti Allah beunghar sok melakeun sok melak pan kaalaman ayeuna da Allah mah beunghar daek melakna dibere ku Gusti Allah mana orang teh ka Gusti Allah na kadeukeut bari jeung ulah sok ngiri kenapa ngaboga batur dipasieun ku Gusti Allah sok aya bae zaman nu kitu teh da tade ulah melak buah deukeut nu kuring ngasih ngeuweuhan tuh kudu kitu melak pare ngajejer kabeh di sawah diparean kabeh ku Gusti Allah Allah mah beunghar urangna sing deukeut ka Gusti Allah Allah ngapain wa ma kunna muhlikil qura illa wa aluha zalimun kami tidak akan menghancurkan sebuah negeri sebuah kampung kuro teh dan artikan kampung desa bahkan negara kuro juga illa wa ahluha zalimun kecuali pendudukna darolim inilah perbuatan-perbuatan dolim itu akan menghancurkan kehidupan makanya berangkat dari keluarga aja dulu sing damai sing anteng ulah padu aa mimitina bae geus boga anak tilu jadi bebe lamun di Jawa mah Kang Mas boga anak 2 jadi kakang perak anak tilu 4 5 kakang tambaga meureun kayak anak geus genep jadi rorongsokan bisa salah kade kawan loba geuning geus boga anak hiji 2 berubah baheula mah jadi hindrana jadi leungit mana kuring mana nepi ka ayeuna lamun disebut abah pada geus boga incu teh abah teu hayang teh disebut abah sinaha ku pamajikan tetep walaupun usia sudah 80 tahun tetap bae aki ka dituna jadi jaga keharmonisan gitu kan insyaallah rumah tangga kadang-kadang punten-punten sok seueur anu keluhana rezeki di antawisna makanya jalan pi rezeki teh sebetulna mah banyak cara ya di antawisna man tafaqaha fi dinillahi kafahullahu hammahu wa razaqahu min haitsu la yahtasib sajalma nu ngarti bener kana agama pinter kana agama bari diamalkeun agama pada pinter bae saha tidak diamalkeun malah berbuah kafahullahu hammahu Allah bakal nyukupan segala keinginan segala tujuanana terus warazaqahu min haitsu la yahtasib rizqina bakal dipasieun Allah tanpa diduga-duga subhanallah mana orang gaduh putra sok budak teh ngalarti kana agama ulah padu ngarti kana duit bae duit ngarti kana duit teh ngarti kana duit teh nu beureum sabaraha apal tuh 100.000 nu hejo 50.000 nu birunya terus nu hejo 20.000 terus anu 10.000 apal nu 5.000 apal 2.000 apal mun aya nu menta nu dibikeun nu mana tuh nu 2.000 mana hese rejekin aya nu menta teh dibere nu 2.000 ya Allah Gusti padahal mah lamun orang sering sedekah punten-punten itu salah sawiyoh cara supaya orang berkah rezekina di ku Allah Subhanahu wa taala digampilkeun kan sedekah kieu ngomongna saur Kanjeng Rasul as-shadaqatu ya sedekah idza kharajat min yadi sahibiha di mana keluar tina tangan nu sedekahna takallamat ngomong sedekah tuh ngomong bikhamsi kalimah kulima kalimat ngomongna nu kahiji al-ula kuntu saghiratan fakabbartani aku ini kecil karena engkau sedekahkan berarti aku menjadi besar engkau membesarkan aku jadi dengan sedekah harta bisa jadi besar kuntu saghiratan kata harta ngomong kecil fakabbartani karena engkau sedekahkan engkau membesarkan aku kata sedekah gitu Mangalu tukang dagang mah kudu pinter lamun barang nu pangheulana payuk teh sok mun bisa mah sedekahkeun duitna.
Eta teh jarang-jarang nu jelas nama duit dikekewok terus digebukeun kana barangna bari maca dampe laris manis Tanjung kimpul hayu digebukeun laris manis Tanjung kimpul digebu-gebukeun eta ilmu tindi ai mah teu heueuh neangan Al-Qur'an eueuh na hadis eueuh na kitab ngaji kitab eueuh tapi eta di masyarakat aya digebukeun itu ngarah payu meureun nya osok teh tukang dagang geus teruskeun teh nana padahal malah mudah gitu sok sedekahkeun supaya naon cek Kanjeng Rasul teh lamun sedekahkeun jadi gede terus kunta harisi fal'an sirtu harisaka cek harta sedekahkeun engkau yang kedua engkau menjaga aku ari harta kan dijaga ku urang kade gembok motorna sing aya nu maling digembok hiji empan keneh dua gembokna dipaling keneh 3 gembokna digembok 3 kumaha motorna geus eueuh jadi gembok usaha secara dohir kan gitu sok imah karoncian bener tapi anu tanpa disadari tanpa dilihat dan tanpa disadari usaha yang paling hebat batina iman anu kuat kumaha carana kering pernah diajaran ke rumah santren sok kuncikeun pantona bismillahirrahmanirrahim takun fi rasulillahi la haula wala quwata illa billah cekrek geurang ngunci imah dijaga ku Gusti Allah kumaha carana hafidu amwalakum bisadaqah jaga harta anjeun ku sedekah gitu kan jaga harta anjeun ku sedekah yakin teu sakedik jalma dongkap karompok sim kuring punten-punten peda sok dibere hayu beda datang gitu bere deui datang deui datang bere datang hayu be tapi yakin berkah asal ikhlas nu matak teu berkah teu matak dibalas ka Allah teh ku teu ikhlas pada moro enak bae aing ladang capek ih atuh ulah mere kitu mah ngunah usaha ka ditu ari aya mah menta-menta ulah kalah disewotan apalagi dibentak geus ikhlasna bae sabaraha amplopan basa juta daekeun leres teu hajal mah punten bade namut atos kan biasana namut atos aing ari nagihna sok harese mana keuring sok diakalan mangga teu kudu ngahutang kudu bayar geus kuring mah ek mere bae amplopan bae sabaraha ikhlasna diraketet mangga masihan teu kudu bayar kete dibuka di imah geuning sakieu kajen da mere daripada mere ngahutang palebah ditagih sok kalah rewel jeung kalah ngajak pasea adi teu malah teu akur pisan aing pidosaeun geus bae nu puguh masih dekah jadi amal kan gitu insyaallah itu nu kadua anu katiluna kuntu aduan fa ahbabtani kata hati sedekahkan aku ini musuh tapi karena engkau sedekahkan aku jadi kekasih subhanallah jadi harta jadi resepeun amun palebah disedekahkeun keur sedekahan mah beuki jauh naon sabab jadi musuh ayo bae beuki jauh tapi lamun misalkan jadi kekasih deket harta yang disedekahkan seperti itu kemudian kuntu nu kaopat kuntu paniatan fa abqaitani arabi'ah kuntu paniatan fa abqaitani aku ini rusak ya karena engkau sedekahkan berarti engkau mengabadikan aku pabkoetani ngekalkan aku itu sedekah makanya harta sebanyak apapun yang nanti akan kita jumpai di alam barzah di alam akhirat terlebih hanya yang disedekahkan oleh dan amalan yang paling disesali oleh manusia nanti adalah amalan yang ketika di dunianya pelit terdaik sedekah gitu. Ini resep-resep supaya rezeki dimudahkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Allah kan merintahkan wa anfiqu mimma razaqnakum min qabli ayyati ahadakumul maut fayaqula rabbi laula akhartani ila ajalin qaribin fa asaddaqa wa akum minas salihin. Wa anfiqu mimma razaqnakum dan infakkanlah apa yang kami rezekikan kepadamu kata Allah. Min qabli ayyati ahadakumul maut sebelum datang maut ka salah sahiji aranjeun samemeh datang maut ka salah sahiji aranjeun kira-kira maut datang moal
iraha daya nu apa rahasia ti Gusti Allah, rahasia ti Gusti Allah, tapi yakin maut bakal datang. Min qabli ayati ahadakum fayaqula, bakal ngomong Rabbi laula akhartani ila ajalin qarib. Duh Gusti pangeran abdi tangguhkan sakedeung bae, abdi hirup sakedeung bae. Duh Gusti sakedeung bae fa asodaq abdi teh hayang sedekah. Ani tafsirna jalma geus dikubur ke hanjakal seperti kitu, Gusti hirupkeun sakedeung abdi ngadon sedekah kitu kata. Hayang sedekah wa akum minas solihin, abdi hayang kalebat jalma soleh Gusti, abdi teh duh hayang sedekah sakedeung bae bere waktu kitu teh. Insyaallah jalma tukang berbuat dosa ge mah hanjakal geus di akhirat hayang balik di ka alam dunia, protes ka Gusti Allah, demo ka Gusti Allah. Walau tara idil mujrimuna nakisu rusim yang darabihim Rabbana absarna wa sami'na farji'na na'mal salihan inna muqinun. Allah ngabejaan jeung seuk anjeun lamun ningali ke zaman sok berbuat dosa, idil mujrimin baroga dosa, nakisu ruusihim narangkep hulu di hadapan Allah Subhanahu wa taala kusieuna. Bari ngomong duh Gusti abdi ayeuna mireng, abdi ayeuna ningali Gusti, katingali geuning kieu jadina Gusti bener nu sok disampaikeun ku para kiai, ku para nabi, ku para kiai teh. Oh Gusti bener kieu Gusti, abdi balikeun deui ka alam dunya, engke mah abdi rek nurut, abdi ayeuna mah yakin engke mah ek taat beramal soleh Gusti, balikeun deui ka alam dunya, hanjakal engke mah jama berbuat dosa teh. Gusti Allah cicing ulah ngomong teh cicing. Nages di alam akhirat, lain keur di alam dunia geus borosot tina alam rahim teh nya hayang balik deui ka nu indung henteu. Cicing wayahna geus di alam dunia, keur di alam dunia sok ayeuna berjuang, sebab dunia teh adalah cobaan. Dunia adalah cobaan. Hidup dunia adalah cobaan. Nu miskin dicoba, nu beunghar dicoba, anu meujeuhna dicoba kabeh ku Gusti Allah. Kadang jalma aya nu riweuh, kadang teu marima kana rezeki anu aya, sampai salat ditinggalkeun ku Gusti Allah jauh keur mah teu boga ibadah teu hirup hayang. Hati-hati ketika Allah nyebatkeun qul inna rabbi yabsutu rizqa liman yasha'u min ibadihi wa yaqdiru lah, kan gitu. Bejakan Muhammad, sungguhnya Tuhanku yang membentangkan rizki bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah kepada hamba-hambanya. Siapa yang dikehendaki oleh Allah kepada hamba-hambanya, siapa yang dikehendaki rizkinya dibentangkan. Kemudian wayak dirulah, Allah menyempitkan juga kepada orang yang dikehendakinya. Jadi rizki yang dibentangkan itu karena oleh Allah dibentangkan, yang sempit rezeki anu hese ge eta teh kehendak Allah Subhanahu wa taala. Siapa yang ingin dibentangkan rezekinya sok cari jalan kumaha sangkan Allah ngabentangkeun rezeki, kan gitu. Carana kumaha? Tadi aya ku cara ibadah, ku cara sedekah. Ngan kahade aya ibadah jalma anu kadang-kadang disandarkeun kana hayang rezeki ayeuna. Ibadah hayang rezeki lain salah iya, sangli ungkul gitu. Ibadah hayang rezeki, tengah peting wiridan jam 3 duit ayo bae duit. Makanya aya zaman ibadah ku Gusti Allah Subhanahu wa taala dinilai, wa minan nasi may ya'budullaha ala harfin fa in asabahu khairun itma'an nabi wa in asabathu fitnatun inqalaba ala wajhi khasirat dunya wal akhirah zalika huwal husranul mubin. Keung ningali aya teh Allah nganile sebagian manusia aya nu ibadah ka Gusti Allah, ngabdi ka Gusti Allah, nyembah ka Gusti Allah ala harfin seperti di atas tepi jurang, hampir terperosok ke dalamnya, di mana nimpak kadinya tentang kebaikan, tentang kemenangan, kesuksesan, kejayaan. Dia merasa menang dari ibadahnya. Mana ge daek ibadah alhamdulillah, orang kita beli kursi,
Mana ge kadaek anu alhamdulillah urang ge daek ibadah mah hati-hati. Tapi sebaliknya jika ibadah terus dia rajin ibadahnya bukan yang wajib saja, sunnah juga dilaksanakan, tapi kahirupana, dohirna katingali, doa di mah hayang kumaha pedahan mah ibadah hayu bae abdi teh wakal ibadah mah tapi yang hirup kieu bae. Ya Allah abdi mati baheula kabeli sendal ge mung 2. Abdi geuning kieu teh yang hirup kudu kumaha teh pedahan mah ibadah hayu. Jangan seperti itu kalau mental seperti kata Allah, kalau mentalnya seperti itu inqalaba ala wajhi tentu parima kana nu Allah di wayak dirulahnya itu. Kemudian kata Allah khasirad dunya wal akhirah, jalma seperti itu rugi dunia rugi akhirat. Zalika huwal husranul mubin, yang demikian itu betul-betul rugi yang nyata. Maka nantos ibadah mah serahkeun ka Gusti Allah, Allah nu nganileuna. Ayuhan nas, hei manusia, ahlisu a'malakum lillah, fa inna Allah ta'ala la yakbalu minal a'mali illa ma khalasalah. Hei manusia, ikhlaskan amal-amal anjeun semata-mata karena Allah, sebab Allah ta'ala moal narima amal anjeun kecuali nu ikhlas ridho keur lah korban merdeka keur Allah Ta'ala. Mana salat takut sah taku pakai jajang lain taku Gusti Allah pakai jajang sina Allah memerintah salat sanu merah puasa Gusti Allah, sanu merah demi warang dikir Gusti Allah, dewek dikir taku sah emang taku Gusti Allah gitu. Hayang naon duka kumaha Gusti Allah baik gitu. Serahkan ke Gusti Allah, nanti Allah yang menilai, Allah yang memberi. Kudu wiridan dina galengan boled geus melak boled cam boledan 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 kita minggu hareupna teh kaleubeut 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 geus 3 bulan teh tong kulanas tong kulanas tong kulanas tong kulanas hayu di wiridan kitu pelakeun bae bolehna ka bener urus ka hade ku hama. Namun ku hama mal bener panena geus besok urus ka bener kege di boledan. Laras. Melak cabe cicing napetakan cabean 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 cabean. Poe Senin sabrangan 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 terus bae autu keluar cabena cenah. Kalau cabena teh geus mulai kaladaan teu kudu pelakeun ka bener urus ka hade ku hama kege di cabean kege di ladaan ku Gusti Allah. Sok salat na ka bener ibadah na ka bener akhlak na ka bener urus ka bener awakna. Urus ka bener kege ku Gusti Allah dibere anugerah gitu. Hati teh. Urus ka bener ka hade teu sadar kadang-kadang sok boga sifat sombong dina hulu dina hate teu karasa. Pada cek Nabi inna li abwabis samai hijaban yaruduna amala ahlal kibri wal hasadi wal ghibati. Sanyana di langit ada hijab penghalang anu bakal nolak yaruduna amala ahlal kibri kahiji amal jamal sok sombong ditolak teu ditarima. Urang ek sombong kunaon naon teh boga naon-naon ieu. Leres teh boga motor alus nang nyieun batur tong edeg. Boga mobil alus nang batur lah nu nyieunna ge teh edeg teu naha. Leres teh boga imah asa pangalus nang geus gandeng nang nyieun batur lain nang dewek ideuh biasa aja. Leres teh kadang tanpa rasa edeg akhirnya apa? Karena kesombongan itulah amal tertolak. Amal sholatna ditolak, sedekahna ditolak, dzikirna wiridana ditolak. Karena apa? Tersirat sifat sombong dalam hatinya. Naudzubillah. Makana dohirna baik kajang sombong teresep iya bener teu? Resep teu? Nya teh unggut-unggutan hareupeunana kan gitu tuh kageu nama ngabayoan. Deuh aing teh hayang nya mah teh kawas kitu sombong. Jangan mentang-mentang kaya memandang orang tidak dengan sebelah mata. Pereum sabelah beureum. Jangan mentang-mentang punya menyuruh orang tolak pinggang setinggi dada. Itu kesombongan.
Teu hayang. Hati-hati sombong menolak amal. Bahkan Nabi memvonis la yadkhulul jannata man kana fi qalbihi misqalu habatin min khardalin min kibrin. Tidak akan masuk surga orang yang di dalam hatinya menyimpan rasa sombong walaupun cuma sebesar biji sawi. Coba. Maka hindari perbuatan itu, hindari. Kayak rumah tangga kade Cep Dadang Neng Mia. Di mana ku Gusti Allah ka dianugerahi ku harta ulah pake sombong. Teu boga ulah pake sombong. Kadang aya jalma keur mah teu boga sombong pisan babukeun eta jalma teh. Insyaallah. Ka hade di mana orang dititipan harta ku Gusti Allah karge titipan da lain urang ieu. Sok diangge ibadah. Nabi mah karunyaeun pisan ka umat teh. Ad-dunya majru'atul akhirah. Dunya teh sawah ladang akhirat cek Nabi. Kahade Gusti Allah teh amanat ka hamba-hambana. Ya ayuhan nas inna wa'dallahi haqqun inna wa'dallahi haqqun fala tagurrannakumul hayatud dunya wala yagurrannakum billahil gharur. Hei manusia, sesungguhnya janji Allah itu benar. Janji Allah itu benar. Sekali-kali jangan tertipu dengan kehidupan duniamu. Kadang tersadar terakur jeung sadulur gara-gara urusan don ya, kadang-kadang jeung tetangga pajauh terakur gara-gara urusan dunia. Jalma kadang-kadang sibuk sampai teu salat-salat acan gara-gara urusan harta. Sudunya kadang aya teh jalma daek ngalah duit tapi teu daek ibadah. Lain di dieu aya teh kira-kira. Nggak saya mangga. Aya teh jam ngadenge adan teu salat. Di mana? Ulah di dieu. Sok aya we jam teh ngadenge adan tapi teu Allahu akbar. Adan mah sampai jungkung. Ngapal jungkung sampai nangkep ceulik. Adan hayang alus bari jeung sampai karena ge opat unggal juru aya kabeh. Tapi eta jam nu ceulina ti pinggir teng di tengah teng ti luhur engke teu daek nyamper eta jam. Aya teh nu kitu. Sampai ker sampai opat kadang-kadang. Kuring masang sampai ker kamari di atak wake sampai 8. Di zamannya lamper. Tapi angger bae nu eta zamannya lamper. Insyaallah dihadean deui naon salona kabeh hayang alus zamannya lamper da angger bae zaman nu eta. Duh geus nyahun tereh paeh meureun. Ya Allah eta zaman hese pisan. Wala takunu kalladzina qalu sami'na wa hum la yasma'un. Anjeun ulah jadi jalma anu ngomong no kami gemirang abdi gemirang nyaho ada nanti baheula lagi kitu nyaho deh. Ti baheula lagi kitu. Nyaho ada teh kitu. Tapi kata Allah la yasmaun, mereka tidak mendengar, ngadenge teu ngalaksanakeun. Makana orang yang iman tinggal ngadenge adan. Ibu mun keur nyeseh eureun heula nyesehna. Nya. Keur nyambal eureun heula engke teruskeun tes salat. Pasok itu tara. Laras. Kecuali lamun ngadenge innalillahi wa inna ilaihi rajiun, keur nyeseh ge eureun heula. Hop dengekeun saha eta nu pae kan gitu laras. Ya Allah nu keur judi bae cepat bunga moe innalillahi hop dengekeun saha eta nu pae kan gitu sieun kuno eta mah sieun nu keur ngising bae innalillahi hop teu daek sieun jama teh oh nyaho kalimat eta mah sakti luar biasa ngaliingkeun nya mah ku adan mah teu empan dek eureun empana ku innalillahi wa inna ilaihi rajiun gitu insyaallah narima meureun nya mah teh ek paeh kabeh ge aya palawan di bejaan sanu paehna eta si eta oh eta zaman nu kitu nu cungurna nabi jah karep teuing deui teuing nya mah eta mah kitu meureun palawan jalma anu saleh jama bager sah ya Allah kapan kamari mah keur ngobrol jeung abdi hirup kamari mah jeung abdi kapendak ngobrol hirup kene. Ya Allah eta jama bager ya Allah nih leungiteun pisan ya Allah gawat ngalayat dah. Gawat kitu atuh aja mah bager mah
Mana kahade palabar jalma hayang ka surga. Ya Nabi kan tos nyaur kieu. Ahlul jannah man mala Allahu udunaihi. Ya, min sana'in nasi ilaihi khairon. Ya. Ya. Penduduk surga zaman nu bakal jadi ahli surga, jalma anu kedua telingana dipenuhi dengan sebutan manusia tentang kebaikan. Tentang kebaikan. Dan dia pun mendengarnya. Jadi artinya apa? Lamun jalma tos maot kasebut-sebut kesayanana itu tanda ahli surga. Nah, mudah-mudahan ketika kita membangun rumah tangga, baiti jannati, rumahku surgaku, dah surga bener nama engke di akhirat. Terus kalau badi bikin kebaikan dalam rumah tangga, istri ka suamina, suami ka istrina, hormatna betul-betul hormat karena agama bukan karena harta. Lamun karena harta mah keur aya duit seuri eueuh duit. Keur aya duit seuri eueuh duit. Ibu-ibu tah jauh. Ai keur aya duit surah seuri eueuh duit surah se ampunyan panyun. Keur aya duit mah geuwat acukna rek diseuseuh. Tuh ngarasaeun. Enggal acukna diseuseuh geus setrika ongkong. Abade damal mun ieu acukna duitna keur ngayah. Ai geus eueuh mah karep teuing. Teu rajeun aing mah esna ge. Aing mah nginum sorangan bae aja. Aya nu kadang hormat kanu janten carogena, pedah ngala duitna gede, bari jeung naik turun mobil. Wah, baju pangmakekeun, dasina dipangmakekeun. Dae ka kantor teh banturkeun kana bukakeun pintuna. Hati-hati ya, kiss bye, cekuk. Hati-hati ya di jalan, ya insyaallah. Giliran salakina sok ka sawah tukang macul. Nya. Bade macul ka dieu acukna setrika heula. Terus ka dieu keun dasina rek panganggekeun, kajeun macul ke make dasi ulah ereh ku jama kantor atuh. Ka di sawah teh beureuteng cikikik besar serian. Terus anterkeun ya paculna bawa ke seperti. Terus kajan kadeanya digaleng hati-hati dadah gitu osok tara peda salaki tukang pecah kahade geus rumah tangga mah siapapun dia adalah suamiku tercinta gitu kan. Nah, siapapun dia adalah istriku, siapapun dia adalah suamiku. Jaga rawat saling hormat menghormatinya pakai agama. Jangan abaikan. Pahala loba pi surga istri mun pinter ngabdi kanu jadi suami. Subhanallah. Karek mere seuri leutik we kanu jadi suami. Ya Allah pahala nama gede nemen. Mana ulah sok eureun-eureun mere seuri ka salaki teh. Ulah eureun hayu bae seurian. Cek salakina nya mimitina iraha. Loba pi pahlaweuna rumah tangga kalangan dipariceunan ya Allah. Keur anyar mah dahar hayang duaan. Nya, laras teu? Ieu mah pangalaman kuring keur anyar ya Allah, geus hayang duaan dahar ge. Angot keur cacan jadian, angot. Mangka dahar mangkok ge hayang samangkok duaan jeung mangkokna. Kan gitu. Di rumah tangga justru aya pahalaan kadang-kadang rada diabaikeun. Sok mun bisa mah ulah waka dahar istrina can salagi suamina dahar mah. Ieu mah geus teu heula, geus erep ku kuring. Teu heula. Sok daharna duaan, teruskeun ulah keur pangantena ka karuhap lingkung. Ayeuna ibu bapak panganten lama nu bari tos suap lingkung keneh teu? Osok keneh tara. Tara teu rajeun teu naha, barabe nya. Pada ngahuapan salaki keur gering. Ai payah kakara dihuapan. Wayahna paksakeun daek nu obat, cek salaki teh nyani ngahuapan aing keur gering. Aya ongkos juga kitu mah dah. Anu penting mah rek dahar pangnyangukeun osok. Alhamdulillah. Sok sadiaan. Candakeun sanguna piring sok dengeunaan terus dahar ku dewek. Kitu lain. Di dahar ku dewek. Insyaallah. Loba pi pahalaeun rumah tangga sabisa sabala diabaikeun. Sok loba diabaikeun. Padahal mah seueur pisan pi pahalaeun pi ganjaraneun tinu jadi suami ngaladina suami atawa ngahidmah kana jadi suami subhanallah. Nah, uidenya jantan lamun hoyong kalebat ahli surga
cing pinter jadi jalma-jalma anu bikin kenangan kebaikan di mana tos teu aya nu terkenang ku jalma saena. Beda. Wa ahlun nar man mala Allahu udunaihi bin sana'in nasi ilaihi sarran. Ya, ahli neraka mah jalma anu kedua telinga dipenuhi dengan sebutan manusia tentang keburukan. Jadi benar kan? Jadi terkenangna keburukan. Oh saya tambah kerhirup teh jahat pokoknya mah. Aing geus untung paeh teu heula eta jama. Jadi kalau bapaena teh jama teh teu leungiteun jah karep teuing jama eta mah. Nah itu hati-hati. Makanya irang pinter-pinter dina kahirupan cari kebaikan, kenang-kenangan kebaikan supaya kebaikan orang dikenang oleh sesama, kemudian Allah senang kepada orang-orang yang berbuat baik. Ketika kita ingin rahmat Allah kan ngabejaan inna rahmatallahi qaribum minal muhsinin. Sanyana rahmat Allah caketna bakal dipastikan ka jalma-jalma sok nyieun kahadean. Urang nyieun kahadean teh ya geus ulah sok teuing hayang dibalas di hade ku jelema mending serahkeun ka Gusti Allah. Ku jalma mah sok rada hanjakal. Aingna mah geus 4 kali kondangan ka manehna teh. Jawa anakna 12 deui. Jawa dibukaan teh Jawa leutik lain dijumlahkeun. Bunten. Kadang-kadang sok aya jalmanya dina urusan kondangan mah kalah teu akur jadi bahan gunjingan naudzubillah min zali. Mana-mana kondangan teh sok niat idholu surur mih jadi pahala teh kitu. Ngabungahkeun ka nu hajatna. Kana anu hajatan lamun disamper ku batuna teh resep lain, ieu nu hajatan eueuh jamaah mah resepan ieu. Leres teu? Cik urang mun rek hajatan terus aya nu nyalamper ka urang terus eba bantu bunga teu? Bunga. Lamun sabeh sadesa bunga teu? Bunga ketegas anteuran kabehan erep. Aya teh dianteuran da milu nangtung. Nah, jadi palawa dia pintar-pintar nyieun kebaikan. Palawa urang kondangan sok idholu surur kadituna milu bungahnya idul surut teh milu bunga atuh palebah cenah rek kondangan sabaraha bae geus ka ikhlas bae ulang ke nuntut kudu kade kalau urang hajatan balikeun deui ulah kitu geus serahkeun we ka Gusti Allah sikuring ek naros mending dibalas ku mana sareng mending ku Gusti Allah mending ku jamaah ta mending ku Gusti Allah. Halo bo ibu kah bener lamun bekah beda. Nah, lamun orang barang bere mending dibalas ke Allah tak mending ku jama. Kebener. Geuning teu dibalas ku jama sok diomongkeun. Mending ku Gusti Allah. Assalamualaikum, waalaikumsalam. Haturan abi tos ngalabuah. Dibere 5 siki, alhamdulillah bungaheun. Tapi kade dewek tapeu teh mun ngayah aing nganteuran deui. Sakit dijawab, encing, kamana dawek encing? Ngalongok nu udur, saha nu udur? Saya tapan terus minggu, karaos naon duka abdi gitu terang. Terus mereka mah ngalongok ayeuna, mohon eta mawa naon? Anu, geuning nu kitu, da dawekna ge nu kieu cenah. Dawek ek mere teh ek bahaya. Masyaallah. Anu gering mah teu butuheun teuing barang dahar ieu, ku dilongok bae bungaheun, leres teu? Alhamdulillah digedean hatena geus dewe karasa naon karaos naon geuning saminggu urang terus uang dan dewe teh naha geuning gering ya Allah karasa naon penyakit kitu mah moal lila tetangga aing ge paeh wah moal bener atuh bere hatena gedean ulah leutik hate da jama kabeh ge diuji ku Gusti Allah teu miskin teu beunghar teu lalaki teu awe pokona mah kabeh diuji ku Gusti Allah gering mah adatna dihampura dosa sing sabar. Kalau ba istighfar mohon astagfirullahaladzim tetangga abdi ge waras deui kamari alhamdulillah bungaheun geus abdi mah teu moal naon ieu tenang bae tinggal ka sae bae ka waras abdi gaduh hayam kain ngomong bae kitu gaduh hayam kitu kete waras di alhamdulillah tos sehat mohon hayam mana di kebon masyaallah. Pinter-pinter ngabungakeun batur cek nabi teh pinter ngabungakeun batur bakal dibungakeun ku Gusti Allah dunya akhirat. Naon hese nasi ngabungakeun jalma ulah sok bikin bener. Nah dewek cerik aing tos di tetangga ngomong ngahini. Nyeri aing ya Allah. Peda aing teu gablek deui Allah aing dihina.
Mana ulah sok na tangga, ai kira-kira tetangga nama takna hinis mah. Apal da tetangga eta mah jamana kawas kitu seungutna goreng. Nah hade lipstikna hideung meureun. Jadi kan mana kadang aya jalma, ulah sok na tangga. Heuh ai mah tak pi gorengeun mah. Ai kira-kira pi saya mah tatangga kudu sing teu madang tatangga sing teu dahar ilikan. Dewek geuning geus nyangun teu ai mah geus 2 poe teu dahar ieu leuleus. Beasna, ya Allah, lain ti kamari ngomong gak kuring di kuring gak aya beas. Padu aya bae teh dianteran. Jadi kata tangan nyen kahadean, nyen kagorengan mah geus lah, lamun kira-kira aya jalma ekna tangga, terusanan tiba-tiba nyemper-nyemper karena kagorengan gebah kabalik deui. Indit-indit sugan dewek teh jama koe mah kitu. Apal jama jeung setan beda kan? Ya Allah, sugan teh dewek teh jama. Bila tersirat di hatimu menggunjing orang, itu bisikan setan. Balik deui lamun itu bener. Nah, bila tersirat di hatimu ngomongkeun tetangga, itu bisikan. Tak bisa nyanyi setan. Bila tersirat di hatimu sombong pada orang, itu nyanyian setan. Waspada, waspada, perangkap setan belaka. Kadebu lamun aya tetangga ngadon ngagoreng tetangga geus lah tah balik dewek balik-balik bukan teh jama dewek. Kade setan kan licikna luar biasa. Kadang nyerep ka jelema, lain nyurup nyerep aja begitu. Nyerep casingna jelema jerona. Naudzubillahi min. Mana dina surat An-Nas kitu alladzi yusru fi sudurinas minal jinnati wa nas. Ai gawena setan kumaha? Sumala atiyanahum min baina aidihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an samailihim. Cak setan teh aku akan mendatangi manusia depan belakang kiri kanan kumaha carana digoda ku kami supaya durhaka supaya maksiat. Setan mah kitu. Nah, kadang-kadang aya rumah tangga masak aya geuning suami istri pasea aya teu? Aya, setan ngagoda. Setan ngagoda. Adatna ari keur palawa surut ekonomi sok bareng-bareng deketan Gusti Allah na. Ulah kalah pasea. Setan pindah ngagodana. Ari keur cacan nikah mapan hati-hati yang. Hati-hati yang. Hati-hati yang. Aya geus nikah mah leumpang labu teh cileuleur. Teu neuleu. Akur caca dituntun. Ari geus lila mah leungit nungtuna ge. Gowat atuh lila pisan leumpang teh. Geus beda. Ya Allah. Kade setan pinter ngagodana. Da setanna pagaweana ngan hiji ngagoda bae ngan sakitu mana lo anu sukses. Beda jeung jalma pagaweana ngayah kahayang nang ngayah. Ai setan mah pagaweana hiji ngagoda manusia supaya dosa gitu. Setan mah. Insyaallah mana di saat kita mendengar adzan kan eko adan mah setan sieun mana sok ejal mah anyar erek dipindahan yu adan bareng-bareng ngarah naon ngelingkeun boga imana supaya sarolat terus setan supaya laleungitan Allahu akbar maghrib beres tos salat isya beres adan nanggeus eueuh deui setan datang deui lamun jalmana teu sarolat gitu. Duh ya Allah. Makana dina rumah tangga dirikeun salat dilebetna teh doa pangabutuh urang. Laras teh? Ai doa teh pangabutuh. Wal barobik birli warhamni wazburni warfani warzuqni wahdini wa afini wa afwani 8 macam eta hayang jadi presiden gak aya di dia. Bisa jadi presiden robik birli warhamni wazburni warfani ya Allah abdi hayang jadi presiden angkat derajat abdi ya Allah sok daftar. Ya Allah. Pidarajatin orang sholat, mana sholatna ka bener. Loba anu sholat assalamualaikum asik to sholat bebas. Kadang sholat, kadang-kadang sholat nake ka mana? Allahu akbar. Hayang husu mih ditarima sholatna dikabul ku Gusti Allah sampai peureum. Ai palwah beunta teh nempo kana jajaran hareup gajah duduk. Katempo sarungna merek gajah duduk diteruskan untung tehibar gitu. Mana eta ari make sarung
capna ulah di tukang sok dibaca kuno tukangun leres tuh sok dibaca mana Nabi teh ngajarana sallu fardakum wala tatakallamu fi sholatikum fa innallaha ta'ala la yaqbalu sholata sholatan masubatan bi asgholid dunya sok salat fardu aranjeun tapi ulah ngaromong nalika salat urang aya salat sok ngomong teu halo aya salat sok ngomong teu tara salat sok ngomong teu cicing bae tara tapi Nabi ngomat ka umatna wala tatakallamu ulah ngaromong kayak Nabi terangin ke aya umatnya salat sok ngaromong gitu teh Allahu Akbar cak lintuh teuing Allahu Akbar bismillah Allah atana teh hudang mau hujang motor teh 3 bulan keneh ibu-ibu Allahu Akbar tempe can digoreng jadi kadang-kadang sholat hatena mah ka mana lamun keur sholat teh minimal inget kana bacaan sholatna ulah inget kanu sajen carana kitu lamun urang teu ngarti mah geus kana bacaan paling tidak inget kana bacaan sholat bari inget kana hukumna bacaan sholat ya hukum bacaan sholat Allahu Akbar takbiratul ihram teh ieu teh rukun qauliyah gitu teh tapi ulah ngomong takbir Allahu Akbar rukun qauliyah kaingat terus urutanana terus guys kita niat muktaronan niatna barengan dina hate niat fil qalbi rukun qalbiyah bareng jeung takbiratul ihram Allahu Akbar bade salat tahun pan kitu kadang-kadang Allahu Akbar geus pada Allahu Akbar kadang teu terang mana sunah mana wajib mana gitu nah salat kudu apal guys gitu doa iftitah Allahu Akbar kabira walhamdulillahi katsir wa subhanallah ieu teh sunah hayat baca gitu terus maca Fatihah ieu teh rukun qauliyah ngadegna ieu teh rukun terus ka ngarti kabeh kadang-kadang na salat nu mana rukun duka nu mana sunah teuing nah mana solusi salat ngaenteng mah berjamaah ka bawah loba anu can apal rukun salat teh loba rukun salat 17 niat takbir ngadeg baca Fatihah ruku tumanina i'tidal tumanina sujud tumanina lungguh tumanina lungguh akhir tahiyat anu akhir baca sholawat tartib mualat baca salam nu ti heula apal teu henteu pekajen teh ngarti apal ge asal ngarti nah coba dina tahiyat akhir bae kadang teu paham padu diuk bae numleg padahal mah calikna rukun kudu bener denah calikna sukuna palaban ditilepkeun hiji nu hijina tangtungkeun ngarengkol bacaana sebut tasahud dugi ka asyhadu alla ilaha illallah eta teh rukun qauliyah baca at-tahiyyatul mubarakatus shalawat mana dina kitab tong jauh-jauh sapi nabe ulah tinggalin tas dina kade da rukun asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna muhammadar rasulullah tasahud baca rukun qauliyah terus naon deui sholawatna rukun qauliyah Allahumma sholli ala Muhammad tahiyat awal wa ala ali Muhammad berarti tahiyat akhir assalamualaikum assalamualaikum nanu awal berarti rukun anu kaduana sunnah kadang-kadang teu dipahami ditambah-tambah ke surat Allahu Akbar ngecebrok bae hatena ka mana-mana aing sewot ka jamanu eta tadi aing pajeum hati-hati sallu fardakum wala tatakallamu fi sholatikum fa innallaha ta'ala la yaqbalu sholatan masubatan bi asgholid dunya Allah tidak akan menerima salat jalma anu hatena gandrung ke urusan dunia coba insyaallah tadi nu nolak amal tuh tadi sombongnya kedua wal hasad wal ghibah termasuk jalma nu sok hasud ditolak amalna ku Gusti Allah wal ghibah nu sok ngagogoreng batur hati-hati ya ulah sok ngagogoreng batur nyaritakeun kegorengan batur aing nyaritakeun gorengan batur mah teu naha hese eta mah ge punangunah eta mah gorenganna enak teu naha kitu nyaritakeun gorengan batur teh insyaallah jadi
kondisikan dina rumah tangga ibadahna ngarah aya padilahan ku Gusti Allah teh dianugerahi dina rumah tanggana kulantaran ibadahna laras-laras ka Gusti Allah Subhanahu wa taala. Geus wayah balik lah. Kuring ti jam 8 di dieu teh. Isuk jam 8 di dieu sampai jam 10. Ayeuna ti jam 8 sampai jam 10 deui ya. Jam 11 ayeuna mah geus wayah balik. Kartos teh geus da panganten santri nu istri santri tuh santri geus kai amaliahna bae nya ngan aya mah perluna digeuingkeun sok lobana poho jalma teh poho diadana 5 kali ge loba keneh jam nu pura-pura corek ceulina teh adan 5 kali sapoe sapeting aya keneh bae nu teu daek salat teh jama di kota di lembur mah tarapati eueuh jadi seperti itu torek ceulina de wapi adzanihim waqra hati-hati hirup orang di alam dunia sementara jadikan at rumah tangga nilai ibadah supaya bagja dunia bagja akhirat. Yakinlah kata Allah wa may yuti'illaha wa rasulahu faqad faza fawzan azima. Mun hayang meunang kabagjaan pahala ageungna, meunang kemenangan ti Gusti Allah, meunang kabagjaan ti Gusti Allah, sok taati Allah taati rasulna mangka ikhlas ibadahna karena Allah Subhanahu wa ta'ala. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina wa habibina wa syafi'ina wa karimina wa aduhina wa maulana Muhammad sallim wa radiyallahu ta'ala an kulli sadatina ashabi rasulillahi ajmain amin ya rabbal alamin. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin hamda yuwafi ni'amu yukafi masida ya rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa azimi sultanik. Allahumma salli wa sallim ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Allahumma barik lana fi asma'ina wa absarina wa qulubina wa azwajina wa dhurriyyatina wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma aslih data bainina wa alif baina qulubina wahdina sabilas salam wa najjina minaz zulumati ilan nur wa janinal fawahisa ma zahara minha wa ma batan. Allahumma la mani alima ataita wa la mu'tiya lima manata wa la radda lima qadaita wa la yanfa'u zal jadi minkal jadu. Rabbana hablana min azwajina wa dhurriyyatina qurrata ayunin waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina azabannar. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammad wa ala alihi washabihi ajmain. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Barakati sirril Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in ihdinas siratal mustaqim siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kirang langkung hapunten. Bilal hidayah wa taufiq wal afu minkum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.